bener ieu teh. Nek apa Nenek. Tadi kamu mesen teh mawa keur abong sih duit nak encan kian. Kang Kucrit, ieu aya odah ereka dia ka mandor. Baik, lain mupuk sungutnya. Eta menupuk sungut mah karasana enak ya mupuk. Atuh. Tadi kamu mesen teh mawa keur abong sih duit nak encan kian. gawe kan Bu? Heeh. Boga nu gawe ngabadeg cai kakurangan. Bu, ieu pupuk bawa ka mana Bu? Tah bawa kanu kembang eta tah gian pupukeun. Amunnya Bu. Oke. Pun tadi popok. Kerjana ka bener. Dipopokkeun. Ulah dipupuk-popok. Adi siang apa pengen popok macam mah. Dipopokkeun dipupukkeun kumaha da pupuk mah bujal. Oh gitu. Oh itu yang mau. Wes ulah sasari wo gian gawena gian ka bener. Lain dipopokkeun siang lain. Mau dibayar ku kami. Mau dibayar gawena teh bener mah. Kadi sia teh mah cai lah siapa ngobrol aing ke mopokna kumaha deh wacayan mah. Kang keur naon? Iya tanah. Kang Kucrit, ieu aya odah ereka dia ka mandor. Kang Sake ka mana deui eta? Cai jang popok. Cai jang popok gitu. Jang popok si Kucrit ek mopok. Ya Allah ya Robi, Akang. Ieu odah kapanasan. Atuh ditiun ku baju. Di. Aduh, Putri. Ih, kangkung mah menang sakieu. Menang sakit tuh. Geuning ugan eueuh deui. Eueuh di ditu teh di akanan ku hileud. Je, kumaha kami rek ngabayar mana dah menang bebenangan sakieu doang. Duh, aing mah. Ieu mah. Geus atuh odah mangkat deui lah. Engke gampang ka dieu deui nya. Atuh meureun perusahaan urang bangkrut ai kitu mah tuh. Oh, hampura atuh Putri. Terus jangan gawe ka berenar deh. Ai hayang di garaji mah. Aku banget urang dieu teh gawe teh kawas kieu bae nya mupuk bae. Lain mupuk sungutnya. Eta menupuk sungut mah karasana enak ya mupuk. Tanaman sebeuheun tanaman dipupukan bae. Urang mah teh subur-subur awak siga tarip pasti. Oh, geuna bayar deui gepeng deui ana mupuk bae. Tanaman nu montok nama lah. Ieu mah tapi yo. Duh, gawe teh mani capek pisan loh. Ampun-ampunan. Ye, jang baraban incu. Ibu apa? Nenek, neng ari teh. Nenek. Nenek. Bener ieu teh. Nenek apa neng? Nenek. Nenek teh masih nyorangan. Nenek teh gaduh kakek. Gaduh? Berarti nenek mah geus gaduh atuh. Tapi si ganu teu gaduh geuning nenek geulis ka mah. Nenek ulah ganjon. Nenek tuh. Kadu leta cara apa sih tah? Ya tandean nenek awas siling doh. Aduh, aing mah. Bisa baik. Bisa. Ya bisa atuh ari Kucrit mah. Ai nenek teh namina saha? Nenek kelingking. Kelingking. Ai kelingking teh ieu. Kelingking. Iya. Bising anu kieu mah nu sok nyolokan hayam anu erek endog sama kelingking mah. Pantes nenek mah eta cigayan we endog.
Kayak udah nenek tembok tuh cing dua mileng lu apa kumaha gawe di dieu teh. Aing mah. Neng mama sok ngabobodo urang mama. Ai geulis mah teh. Kan peda kerjaman ditu nya. Bener. Mak, eta huntuna geuning ngompong, Mak. Atuh teh sekolah. Oh, tadi cenah 17. Berarti mah huntu teh lain ompong sama. Beak ngagorogotan. Terus mak, orang erek ka ditu deui nya. Mangga. Nitip mah baso mak. Udah tuh bisa jongkok di Gawe teh ka bener sia mah. Beuteung bae digedekeun. Gawe teh ka bener gawe teh. Gawe make kacamata buka. Jadi naon gawe. Udah matana ke rada ieu buram. Anu bermak min teh. Gawe ka bener. Hayang digawean nya ku aing. Kang Pucet teh. Ah lain aing. Kang Pucrit. Mana gini mana di dia jadi mandor. Mandor aing mah mandor kawat. Gawe kendor madang kuat. Sakat. Arinya ane kuat kan dibeng ngurus pagawe teh sia mah. Iya, tadi sekali sih. Ari gawe teh ngan si udah gini dibawa tadi. Milu tadi yuk. Milu. Gara-gara dewek aing mah. Tuh jadi negara ringkih teh ka urus sia teh. Iya, betul. Miraman itu peniput tadi. Dewi. Anu budakna nu rada ipis. Siganan opak opak iya opak. Ya dipupukan deui mang, pupuk deui teh. Ieu bisa dipupukan deui deta pare geus gararing pasti tatangkalanana yo teh. Iya tadi popok ya. Buukna beureum. Deui teh abang-abang atuh de Jawa Barat. Oh, ini Jawa Barat. Jawa Barat Barat ipis. dongkap. Oh, barat dongkap. Lain. Disingka garang dina hawu. Sadaek ngaraina. Mopokna ka bener. Ih geus enakeun mupok teh amun mupok awak urang memenuhi teh montok ieu memupuk tanaman atuh. Namun jayan mah jair teri teh. Oh, kidinya ada. Gubaynya boy. Udah mah awak geus gepeng, mupok bae tanaman. Urang teh dipopok-popok. Tadi popok lucunya nu mopok. Oh bener. Kade mopok na ulanna mongpok deui. Tinggal ieu mopok. Kakak. Eta ngaranna saha? Tadi teh poho deui. Tak ngaranna saha? Eli. Oh, lain Elo. Eli. Ai Eli mah toko emas di Pabuaran tah. Ai elo jama pelo. Eta juga ieu tadi aya gawe epot. Eta teu kaop jadi. Kang Kucrit. Kang Kucrit. Weuh. Kakak itu gerawan lah. Kang Kucrit. Kang. Tadi mana tadi si Akang teh. Udah ngabelaan gagawe kasawe ieu jama kala ngagodaan bae awewe cenah. Kang. Akang. Kamana si Akang teh nya? Kang Saka. Ari Kang Kucrit. Tadi nempo jelema anu kumisan make topi. Kenal. Tadi teh geuning ngagiringkeun awewe lobaan geuning. Ngagiring Oh, tadi awewe teh loba. budak ieu budak. Kang Saka ka mana mamawa si Kucrit teh? Tadi teh kan di dia tadi mopok jeung urang. Tadi di dia. Oh, da ieu keur istirahat, keur gawe. Si Kucrit teh kali tuh ngalerkeun ngagiringkeun awe teh awe saha. Lobaan ceuk, lobaan awewena. Sana garulis deui awewena teh. Barudak keneh deui di. Kumaha eta ceuk? Geus Budak keneh. Susul kali tuh. Kang, Akang. Alon. Ari maneh? Denge. Yeuh. Cenah terus ngagiring awe kan. Udah kaget. Suka teh matanya jadi jamat teh ulah loba dosa coba. Yeuh, ngomong Kak. Udah tadi cenah terus ngagiring awewe saha. Puas ting tarik tijalikeun di dinya. Ih, maneh mah geuningan. Akang. Kang. Yeuh, dengekeun. Odah gawe di Mandor Putri, tapi Odah teu digaji. Eta kumaha si Putri?
Oh, Hah? urusannya. Iya mata ke, akang ari makaya teh ka bener. Coba kayak mah bener mah mau jadi kangkung. Lain gitu. Eta oda kumaha gawe di sawah teu dibayar-bayar. Nyamayan toko ditu lain ka urang. Atuh pangomongkeun ku kita. Lain urusan kami itu mah urusan didinya. Akang mah kitu ongko, akang Akang untuk mah itu mal kieu. ih jang naon ngalak kangkung sakieu. Jangan rujak. Ngarujak naon? Rujak rojok. Lain rujak bibir Kang. Daya. Pan kamu gak penting atuh Kang. Daya. Teu hayang. Keur sariawan. Udah, akang mas sariawan mah atuh minum naon gitu tuh daun cae dikunyah atuh. Kemarin nyelap jengkol jadi lah akang mam jengkol gitu. lain. Tahu tuh boga duit na meuli bae pelending ala. Udah papalendingan bae, da dasar sabodoan ki cae ki ge bau kos gitu, bau burak. Bener. Kita kan di Ambuan. Atuh di Ambuan anu akang. Yang ini beuki. Boki atuh yang salakina. Oh kumaha gitu. atuh? Heeh. Aing mah da lain. Buku lain. Da lamun lalaki nama da aing mah dain mencong. Buku lalaki jadi lalakina. Sama hari itu omongan serius teh sok kawas gitu. Sadi tuh makanya tuh gian. Ya udah yang kedengan sakedeung deh. Tadi tuh aing capek doh. Deh, akang mah geus tah, udah mah erek kuy Guys bareng di dia, guys bareng. Ulah atuh beurang-beurang akang mah Aja cok. nuna. Ulah atuh, akang bisikan aya nu nempo atuh kita di kebon si akang mah ih. Udah wit teh heula nya. Bos. Percuma gawe ge teu dibayar ku si Oh, Putri. nos. Duh. Akang awas sih ulah mamawa awewe nya. Kajun. Isaka nu sabeureuna mah aing sewa deh. Awas ya Saka sama wae si Soda. Wah itu udah dibawa nu gawe si Saka dibawa we si Oda. Awas ya Saka siapa aing datang aing dirak-rak si Saka. Ya si digecek si tak aing juga aing dirujak. Jak anggung si aing disupan. Saka. Si Saka ya aing lah aing sewot aing dendam sia. Duh, mana gawe ngarambas. Capek pisan teu dibayar-bayar. Ieu jang meuli duduk kuy geus kaski rabik mandor kabida-bina ujung. Tuk mah geus saminggu teu dibayar-bayar gawe teh. Tak kumaha mandor teh. Kagila-gila temen teu karunyaeun kanu buburu. Teuing-teuingan pamandor.